Ngubur jengkol di buruan imah. Jadi cari tanahnya baru dak jol be ieu nu dagang jengkol atuh heuju aing ieu meuli dak genep kilo jasa kilona 10.000 atuh laju bae dak nyapan ngaborong ja lumayan oh atuh japan jengkol mah dak mahal parangsa aing mah biasana ge nya 25.000 kitu sakilona ieu mah keur 10.000 atuh ngaborong laju mah ieu dak dipotongan heula alias dibelahan ulah poho nya dak atuh meuli lobana mah ngahareup matang emak laju menyahdak iya lumayan jeung oregen teh engke poean matang puluh jalamun jeung hari-hari biasa medak atuh he mantak olah makan jengkol ku loba-loba teuing lanjutnya barudak ieu aing he ngagali taneuhna heula di buruan imah berhubung 3 poe deui ka matang puluh ieu dak dikubur heula kek dak horeng di dieu deuleu nimu harta karun dak di dieu he deuleu nimu koneng ulah poho dicokotan heula dak ja lumayan jeung nyamara atuh jeung nyadak ieu dikubur jengkol lumayan bae selain awet supaya ulah eta teh dak cenah aya jengkoleun nya teh beting torek ting kubating dak jadi cik baris kolot zaman baheula ge ieu ubarna lain ubarna sih tapi syaratna supaya ulah jadi kunanaon ieu dadahareun atuh sabenerna mah meureun dak atuh teu kunanaon cuman ge atuh bari jeung nunggu waktu bae ieu dikuburan di dieu jengkol jeung supaya bagus bae dak ai dikubur mah doang kieu engke na diangkat endah bae teh ya jengkolna teu peot.